Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Damang baraya damang. Damang. Alhamdulillah damang. Sim kuring di dieu teh bade nyarita si kabayan. Sa acan-acanna aya terang teh si kabayan teh saha? Terang. Banyak terang mah. Muka salah terang. Langsung we nya terang. Zaman baheula hiji lembur aya hiji kulawarga anu dikenal pisan ku masyarakat. Da eta kulawarga si kabayan. Si kabayan teh cicingna jeung lohana lantaran manehna can boga imah. Di hiji poe si kabayan keur ngalamun bari pikiran ngikeun anu geus bisa. Tapi kaganggu lantaran ditokana ngagron si kabayan. Kabayan, ayo lah sedap ayo. Saur mitokana. Eta ngangka di kebon teh gerak. Cek si anaksa geus karowot, jika oge geus anaksa kenapa gerak. Mitokana ngabejaan ka si kabayan. Mumun banget. Mumun kan siap. Tapi abdi bade datu apa? Jejak, Pak. Jejak, Pak. Memang si kabayan. Cepat besok gerakkan jadinya. Tapi di kebon, si kabayan teh ulah ieu ningali dian tangkalan ka langsung. Gawe ke wae si abah. Bermalamun mikiran si geuli. Apa ampun dengan mana nangkat teh. Ieu lampu bandangna euy. Gimana ge lampu mesera? Lampuna. Yo. Itu video asepna. Ieu saha deh aduh. Tah. Ieu tangkana pake bener ieu mah si abah. Lolong deh. Kabayan langsung naik kalur. Dilubur, rangka-rangka dikepuk biji-biji ku si kabayan. Kurang hitung barang-barangnya. Ayo di mana kak? Topluk. Biji. Topluk. 2. Pindah ke dia. Ada di dia. Topluk. 3. Kalur. Nah, punya satu wae. Topluk. 4. Lah, jadi udah jauh dari itu. Kudu ngajeng juga. Iya. 5. Kudu. 5. Jangan kuring pandai. Kenapa? Karena berjubur. Bener deh lupa. Sampai segitu. Karena teh kita si kabayan. Karena pun tak tangkalan. Bari budak teh panetan aku gede soalnya. Aduh. Loba. Tapi gede itu ampun. Yeay. Apa? Abad kamuan. Pulang. Asli mau bantuan?
kabayan kebingungan. Kumaha carana mawaliman ka ieu? Mungkin bisa nepi ka imah. Kumaha mawana? Ieu ka dieu bisa. Komo di ditu ka ditu. Ditu ka ditu. Wah. Si Abah kumaha? Oh, wah, di situ ayo walungan di situ. Wah, kamu kan mulai kedua, bener tak? Bener. Cak, kita seneng geus eta tah saksi dengan jawab soalnya tahu ya teman. Ayo cak geus kitu, kana langsung digorongkeun. Terus kabayan ka walungan. Di walungan, karena langsung dijubarkeun we ku si kabayan. Bari pokna bulan. Coba coba balik gila. Kemudian sisir imah. Pernah nuturkeun tukang. Biasa ngopi dulu. Bye-bye, goodbye. Terus itu si kabayan teh balik hari ringan. Tong tolang nangka germito ha ngan mawa 5 berat ngawana. Tong tolang nangka germito ha ngan mawa 5 berat ngawana. Gila mah. Kamu siapa? Bye. Tapi di imah si kabayan langsung ditanya ke Mitohana. Kabayan, nah, mana balik tengok, mana naga teh? Hai, hari Abah, kira aku cenah rapi mah bang, pan tadi teh kusut beuring, dipalingkeun, dah berat bang. Dia masak, woi, badak, berat asli banyak bulan. Dan sekarang aku itu ngerti mah, aku tembak si kabayan. Oh, maneh dasar musuh, prokok siap. Perbedaan. Mitohana ambek pisang kasih kabayan, langsung we, cewek culina mitohana. Alah, boleh maju. Salah, mundur, maju. Boleh. Si kabayan binasan sebab sudah dicewek Mitohana. Tah, gitu baraya. Cerita si kabayan nangka emang aya wae teh aneh. Sakitu we nu si kuring katurkeun, hapunten biaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.